Barangnya mana Bro, barang lagi 50.000 aja. punya. Oke. Mantap Mantap. Jadi kieu bro, aing sama gawe di mana? Gaji teh asa sakitu-sakitu wae euy. Aing minta ditekeun lah saeutik gaji urang. Itu sakit atuh bro, sakit oge da cukup da paling geus lila kan dari urang. Dan masalah lilana euy. Bagi ka dieu teh beuki beresiko bagaimana pagawean aing teh. Tapi da kumaha deui nya, da eta mah dapat dibagi dua hasil urang ieu. Geus pokona mah teu bisa ke dewe nya. Bos, kalunjur bos, TKP bos, yuk OTW, gaskeun. Si aing polisi. Si anjir kalau ke Marabur. Tadi euy. Mana mah bet lamun ah. Cek aing ge ulah Marabur atuh marane teh atuh. Ah, Dareuwas atuh Pak. geus tiarap marane tiarap buru-buru. Tuh budak zaman ayeuna nya. Kayak dari dibawa ke mana, Pak? Ya, geus ngilulau jeung urang mah. Mau dinonton ieu Pak. Moal dina nonton moal aman. Sieun abi Pak. Moal. Sok, entai we. Dilaporkan teh terjadi transaksi narkoba di antara siswa SMA Negeri 6 Genep Kota Bandung. Pelaku anu ngalincan HN jeung AL diduga geus nyieun dagang sabab kagoda ku duit anu teu saalit. Maranehna geus ngadamel transaksi ilegal ieu pikeun 3 bulan. Dina awalna HN jeung AL teh mitra dina dagang ieu. Aya kasenjangan pendapatan anu nyieun HN jeung AL akhirna berkonflik. Konflik ieu maparluas sampeureun ditempo ku sababaraha CS. Mun nawarkeun mah pernah ka Abi, tapi sugan Abi teh da heureuy. Aipek teh nyaan pangedar. Sebenarnya mah Kang, kita katingali lari pengedarna sih, tapi memang sok bolos gitu. Kadang-kadang mah teh sekolah nepi ka 4 dina lah. Sakian nu disampaikan terkantos Drakor di kalangan Gumaji, Abdi Siti Nurmadinov saring tekan Abdi Enda Butai, di Cukurukuk News, pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, jadi sini kita mau rap sini ada kursi. Kalau kamu duduk di sini, mana bisa mati. Yo, mantap. Di sini ada pohon toba. Jadi kamu harus stop narkoba. Yo. Eta kumaha pada Pak? Sikut pokoknya mau berigedik tukang es ulah narkoba esnya ulah narkoba anaknya ulah narkoba cukurang ge ulah narkoba. Duh, budak urang ketawa polisi euy. Jabatan urang geus tinggi di polisi.
Kurang erang ketewat. Terus ngobrol lah. Apa? Kurang teu nyangka ka budak maneh. Urang itu nyangka ka maneh. Geus ayo urang urang ka polsek yuk. Urang tangguhan diharap. Coba ngobrol apa? Dilaporkan deui Bapak di pelaku pengedaran narkoba inisial AL di Kota Bandung disangka di dalam pengedaran narkoba pelajar Kota Bandung nu disalurkeun ka budakna di sakola. Tersangka Bapak inisial AD geus dibawa ka Polsek dinten ayeuna ieu cuplikanana. Pameser nu bersangkutan oge ditindaklanjuti ku pihak berwenang sareng dijalankeun rehab amun diperdiogikeun. Menawarkan Gini mau masuk kayak gini. coba lihat atau mau Gini lihat weh Fai, gini weh Fai, gini weh. Aing minta gaji aing ditaikeun. Tuh, goblok. Tolong. Sudah sih dari sorangan gop. Buatan. Mana banana? Bro. Si anjing goblok seri tolong ya. Mana air? 22 ya. Sok ngomong. Mana babe? Babe guys. Babe. Mau balik. Sok, iya. Darewas atuh, Pak. Aduh, Deal ini. Aduh. Ya. Apain kamu? Cuma nyebarin doang. Apa ini? Uya, Pak, demi Allah. Ya. Sok hiseup coba hiseup. Asin. Asin. Hiseup ka irung atuh. Yang dengan goblok.